Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakadar pangumuman ieu mah nya. Sakadar bewara ku sim kuring disawalakeun ka sadayana anu pecinta mancing di mana wae anu resep dipika resep deuk ka Jatiluhur, deuk ka Jati Gede, deuk ka Cirata, deuk ka Saguling. Sim abdi mere bewara ulah sampai kajebak kahipnotis ku para dukun. Punten nu kasuhun kasadayana margi anu arangkat mancing mah biasana keur di jalan teh sok nelepon, boh nelepon ka tukang perahu, boh nelepon kan boga rakit, boh nelepon ka sasama tukang nguseup. Anu leuwih parah mah sok nelepon ka tukang nguseup. Sasama tukang nguseup teh eta teh ulah dilaksanakeun kitu teh. Ulah nelepon ka mun deuk init urang ieu keur di jalan nya ieu bewara ye. Mun deuk init di jalan urang kumaha prinsip urang we sadayana. Lenyang we tong luak lieu ka geja katuhu. Jeung kade ulah nelepon ka tukang nguseup. Sabab tukang nguseup mah osok ngaracun, ngahipnotis. Beda alus di anu atuh urang teh gura-giru kajeun keneh jalan taringu disusul. Buktos nama abdi ge janten korban hipnotis. Janten korban hipnotis. Tuh korban nunggu tuh. Tuh korban tuh bapak. Tuh pokoknya korban hipnotis para mancing ya teh. Nyata dituduhkeun aya Abah Nyang tuh ditujeng Abah Aceng. Itu janten korban. Pokoknya malah mau urang init-init we. Tong gajeng nanyakeun heula ka ditu ka dieu. Wer kumaha prinsip urang. Sabab lamun urang nelpon ke tukang mah bakal kahipnotis karacun tuh ieu tinggal ngajeleng kieu kicep we jujur oge bade kumahakeun coba tah kitu sakadar ngemutan wungkul mah sanes iri sanes ngewa ngan sakali-kali deui ulah sampai ka jadi korban hipnotis para tukang mancing hatur nuhun balad